Para mitra sadaya, nu hajat rongkah 7 poe 7 peuting harita nincak dina poe panungtungan. Kaayaan teh kacidaramena maklum hiburan anu ditanggapna teh nyaeta jaipong modern. Atuh nu lalajo ti suklakna ti siklukna tumplek di eta tempat. Teu kolot teu budak geus karuhan pamuda mah teu sirikna pagaya-gaya. Samalah nini-nini jeung aki-aki oge ngadadak loba anu beberenjen. Dangdan pa alus-alus pa luis-luis nu geus arompong oge ngadadak marake huntu palsu. Kasibukan panitia geus lain caturkeuneun. Maklum hajat gede teh atuh loba tamu ondangan anu merul teu eureun-eureun teu sirikna ti isuk mula nepi ka harita kirawan Cilohor kaayaan teh masih keneh paciweu. Nu kapapancenan jadi ketua panitia harita teh Wakuwu. Manehna keur sibuk ngatur parasmanan anu geus mimiti teu pararuguh. Sabab loba di antara tatamu ondangan anu nyepsi teu cukup sakali. Geus beres dahar teh loba anu milu deui antri pikeun dahar kadua kalina. Nu boga kalakuan kitu teh di antarana 2 urang aki-aki anu harita maranehna keur milu deui antri dahar aya dina jajaran pangtukangna. Wakuwu salaku ketua panitia teu bisa kacolongan. Barang nempo 2 aki-aki katohyan milu deui antri dahar teh, Wakuwu gancang harewos ka Bahrowi salaku petugas keamanan. Rowi, katempo teh ku si lain. Tuh, kalakuan Aki Rayud jeung Aki Ganteng. Karek oge tas dalahar sapiring mentung, ayeuna geus milu antri deui bae. Nasa gede kumaha nya gegembungna. Mending lamun konanganna gede mah. Awaskeun euy. Nya dijegal we kumaha carana sangkan maranehna teu dahar deui. Bisa tekor atuh kieu carana mah. Ngadenge parentah ti Wakuwu kitu, Bahrowi langsung sigap. Ceg manehna teh kana pentungan, tuluy nyalingker asup kana antrian pas pisan hareupeun Aki Ganteng anu kasampak harita teh mamawa kantong keresek. Nempo aya anu seselendep kana antrian, komo bari jeung pas pisan hareupeunana mah Aki Ganteng teh napsu. Tuluy manehna noel tak-tak Bahrowi pok Aki Ganteng teh ngomong bari morongos. Weh, antri atuh, ulah main salib bae. Dewek geus tita tadi ya, cangkeul nangtung. Ari si lain ngeunah-ngeunah miheulaan dewek. Ketinggalin harita teh Aki Rayud oge milu mairan. Nya lah, tong enak-enak make-makean hansip, sangeunahna bae. Bahrowi salaku petugas keamanan, manehna boga rasa tanggung jawab. Ngadengi Aki Ganteng jeung Aki Rayud nyarita kitu, manehna teh jadi napsu. Tuluy pok ngomong bari morongos. Ngomong naon bieu? Baruk cangkeul nangtung. Nah dikira dewek teh nyaho, lamun si laing duaan tadi geus nyepsi. Mending lamun konanganna gede mah. Paling ngasupkeun amplop kosong. Diomong kitu ku Bahrowi, nu duaan teh silih pelong, maranehna mikir kumaha carana sangkan paniatanana bisa laksana. Nyeh Aki Ganteng seuri tuluy pok nyarita. Ya, Rowi, jengekeun. Bisi si laing hayang nyaho, dewek teh kapihapean kondangan kuduaan. Jadi nyepsina oge kudu diwakilan. Tah, mun teu kuat dahar mino, dewek mah rek menta berkatna bae. Rugi euy teh kitu mah. Ya tuh, pangeusiankeun kantong keresek. Asupan we rupa-rupa kadaharan. Lain kuna naon euy? Bakuna mah bisi katanyaan kudu mihape kondangan teh. Pan ari aya berkatna mah aya bukti mun amplop teh geus dibikeun kanu boga hajat. Bahrowi sakedapan ngahuleng tuluy kerung. Manehna teu sapinuhna percaya kana omongan Aki Ganteng anu majar cenah manehna teh kapihapean kondangan kuduaan. Tuluy pok Abah Rowi nyarita. Oh, gitu. Cing kadiekeun amplopna, ku dewek rek diasupkeun kana kotak. Gampang soal berkat mah. Engke ku dewek di bahanan. Huleng Aki Ganteng teh ngahuleng, teu lila harita kadenge nu ngajawabna teh Aki Rayud. Ah, teu lumrah teuing. Bila aku mikeun amplop ku petugas keamanan. Dewek ge sarua kapihapean kondangan teh ku opatan. Jadi berkatna oge kudu opataneun. Ari amplopna mah tadi kabeh ku dewek teh geus diasupkeun kana kotak. Tah ayeuna kadi berkatna bae. Sok buru pangwadahankeun. Ya, kantong keresekna. Aki Rayud harita teh mikeun kantong keresek nu ukurana sagede karung waring. Dituturkeun ku Aki Ganteng anu sarua manehna ge harita teh mikeun kantong keresek hideung.
Siga nama eta kantong keresek teh kurut wadah tarigu, kaciriwe barodas. Di serenan kantong keresek kudua urang aki-aki teh Bahrowi colohok, tapi teu lila nyeh manehna seuri bari ngomong jero hate. Lah, aing mah teu percaya. Jelema karya jarjag uteukna. Paling ge ngabarohong. Maranehna ge cantang tu kondangan. Paling ge padu nebeng dahar wungkul. Awas ya, digawean ku aing. Sanggeus nampanan kantong keresek, pok Bahrowi ngomong, nadana semu ngabuburak sangkan aki ganteng jeung aki rayud kaluar tina antrian. Nya geus ke ku dewek diberkatan, aki ganteng kapihapean kondangan teh kuduaannya. Tah aki rayud opatan. Geus tungguan di dia. Tuh, diuk heula di tukang. Leos aki rayud jeung aki ganteng teh muruk kursi di jajaran tukang. Sedeng Bahrowi harita ngoloyong teuing rekamana, da majarna mah cenah rek nyokot dahareun jang berkat. Bahrowi katempo harita teh nyalingker ka tukangeun imah nu boga hajat. Tuluy manehna teh luak liuk siga aya nu diteangan. Nyeh manehna seuri barang nempo kardus wadah runtah. Lah kadalah, kabeneran ye. Awas ya, digawean ku aing. Samarukna aing teh nyaho kana kalakuan sari laing. Siga nu heueuh bae kapihapean kondangan. Moal ge palercayaeun. Jelema kitu di pihapean amplop. Kitu gerentes hate Bahrowi. Tuluy manehna nyamperkeun kardus wadah runtah teh. Breh dina kardus teh katempo ku manehna pinuh ku runtah. Kaya ning cangkang cau, cangkang kupat, hulu lauk, malah aya bulu hayam sagala. Bahrowi mimiti ngasup-ngasupkeun eta runtah kana kantong keresek boga aki ganteng. Ke, tadi aki ganteng teh kapihapean amplop ti duaannya. Jadi eusi berkatna oge duaaneun. Sup harita kantong keresek teh dieusian rupa-rupa runtah. Beres kitu tuluy manehna ngeusian deui kantong keresek boga aki rayud. Tah, nu aki rayud mah sina rada mendeyang, sabab berkatna ge opataneun cenah. Ngan supaya rada berat kudu diasupan ieu sugan ye. Sup harita kana kantong keresek aki rayud teh, ku Bahrowi diasupan batu sagede peureup lobana 4 siki. Atuh kantong keresek teh lumayan berat. Lamun ditimbang mah meureun aya kana 10 kilona. Top tah mere ki rayud, ngajingjingna oge moal teu sengkleh sia. Sanggeus dirasa beres, tuluy Bahrowi indit ninggalkeun eta tempat, muru aki ganteng jeung aki rayud. Anu harita katempo ku Bahrowi, 2 urang aki-aki teh keur cacamuilan ngadahar papais monyong pamere ti panitia buruh mereskeun kursi. Barang nempo Bahrowi datang bari ngajingjing kantong keresek sadua-dua, kontan aki ganteng jeung aki rayud teh caruringhak. Tuluy muru Bahrowi anu keur angkaribung ku babawaan. Ahik, ieu jatah deweknya anu ieu anu gede. Cek aki rayud harita teh bari nunjuk kana kantong keresek anu ukuranna rada gede. Nya ya ki rayud bagian si laing. Nu mihape kondangan teh opatannya. Tah ieu engke anyog ka imah bikeun ka opatan. Cek Bahrowi bari song harita teh mikeun kantong keresek anu dijingjing ku leungeun katuhu sabab beratna aya kana 10 kilona. Tah anu ieu mah meureun bagian deweknya. Cek aki ganteng nunjuk kana kantong keresek nu dijingjing ku leungeun kenca Bahrowi. Nya ieu ki ganteng. Tah ieu duaaneun nya. Ngan kahade ngabagina sing adil. Tenang pokona mah dijamin ku dewek mah pokona anyog kanu berhakna. Sanggeus nampanan kantong keresek, 2 anak harita teh aramitan, tuluy arinit teuing rekamana. Ngan anu jelas harita maranehna teh areureun heula di warung jomplang handapeun tangkal nangka. Sarta 2 anak harita teh tuluy dariuk, baku nama rek muka berkat hayang nyaho naon eusina. Kadenge harita aki ganteng miheula nyarita. Tah, pan ari make reka perdaya mah urang teh bisa meunang berkat. Teu kudu gede kondangan mah lah. Cukup ku amplop we. Jerona diasupan tulisan. Mohon berkat duaaneun. Pan meunang tah berkat ya. Ali si lain kondangan teh. Harita aki ganteng teh nyaritana oge bangun anu bunga. Pok kadenge harita aki rayud nembalan. Newek ge kondangan mah kondangan. Dan itu mun teh salah mah amplopnya dieusian 10.000. Ngan kulantaran newek teh boga udud, duit teh dicokot deui.
Tuloy na jero amplop nanti make tulisan. Punten artosna ditambut heula. Dimikir-mikir urang duaan mah mot negarnya. Hayang manang nahar sieumeeh bari jeung teu nguduk ngaluatkeun duit. Aduh, cing urang boga. Hayang nyaho nya mayah naon eusina. Tuluy harita anu mihelaan muka kantong keresek teh nyaeta Aki Rayud. Kantong Aki Rayud teh harita meneyang meh-mehan betus. Sabab eusina kacidalobana turta beratna aya kana 10 kilona. Keresek. Harita kadenge kurusa keresek, kantong teh dibuka ku Ki Rayud. Barang dibuka, breh katempo di jerona teh, aya deui kantong keresek warna hejo. Tuluy kantong keresek warna hejo teh kumanehna dibuka deui. Breh teh katempo nu mimiti kabuka teh nyaeta cangkang cau. Mending isinya teh, mending cangkang cau. Moal gitu, tadi cauna betus di jalan. Jing, anu ieu naon ieu anu kantong keresek beureum ieu. Tuluy manehna teh muka isi kantong keresek beureum, breh katempo kumanehna aya hulu gurame nu geus eueuh sungutan. Sigana mah sungutna geus beak dipacokan hayam. Mending gurame teh tinggal huluna bae. Mila aku aya ngamadengatan ku hulu gurame bari jeung geus eueuh sungutan. Tuh, sungutna singga tas dipacokan hayam. Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, Aki Ganteng jadi penasaran, manehna ge hayang nyaho, naon eusi kantong keresek anu dibawa ku manehna harita. Keresek. Harita kadenge Aki Ganteng oge sarua mukaan kantong keresek. Barang breh dibuka, anu mimiti katempo teh nyaeta cangkang kupat. Mending cangkang kupat. Oh, ieu mah tilamna meureun. Dahareuna mah dihandap. Tuluy harita cangkang kupat teh dikaluar-luarkeun, manehna kokore hayang nyaho naon anu aya handapeun cangkang kupat. Cangkang kupat geus beak, guriwal ku manehna karasa siga aya nu geunjal. Tuluy dicokot barang ditempo teh moho anu karisa potong sigana mah sesa dipacokan hayam. Mending moho ngan sapotong. Wah. Cilaka ya. Para mitra sadaya, Aki Ganteng jeung Aki Rayud sanggeus maranehna nyaho yen geus ditipu ku Bahrowi, lain deui ngarasa nafsuna. Komo Aki Rayud mah sabab berkat palsuna teh dieusian batu sagala. Atuh harita dua aki-aki teh boga niat pikeun males dendam. Wah, netela, Hiromi teh lain hampuraeun. Ngahina mian ngadewek teh. Niwalah nya waing. Ngan kumaha jarana nya? Jeung Ganteng, sunggan si lain boga ide. Ari nu ditanya nyatana Aki Ganteng, harita masih keneh keur ngorehan berkat palsu. Sigana manehna teh panasaran keneh, sugan aya dahareun anu bisa keneh ka arah. Tapi di korehan teh weleh teu manggih. Samalah mah harita dina kantong keresek teh aya bangkong budug mani gede. Kurinyel harita karasa kumanehna teh aya nu kacabak. Tuluy pok ngomong. Wah, jadol teh. Hari sugan ku dewek mah daging sapi. Kosen bangkong budug. Awas Rowi, tong samat ka dia ya. Dibales ya kuai. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun kaayaan di imah nu boga hajat. Wakuwu harita teh keur paloba-loba omong jeung nu boga hajat. Gara-gara parasmanan kacau teu puguh. Wah, kumaha ieu teh? Parasmanan jadi kacau kieu? Tuh tempo nu antri oge aya anu mawa piring 2. Jang naon cenah mawa piring sadua-dua? Hiji oge cukup lain. Ceuk nu boga hajat harita teh bari nunjuk ka Bah Abu. Harita Bah Abu teh keur antri parasmanan bari mawa piringna teh sadua-dua. Atuh gancang wakuwu naik ka panggung, ceg kana mikrofon tuluy cacarita. Halo, tes 1 2 3 tes. Perhatosan ka para tamu undangan anu nuju antri parasmanan supados tartib. Teu kenging nyanak piring langkung ti hiji. Ngadenge tina pengeras suara wakuwu ngomong kitu, Bah Abu teh ngarenyag. Tuluy krep harita piring 2 teh dirangkepkeun jadi hiji. Maksudna mah sangkan katempo piring teh ngan hiji.
Geus kitu tuluy piring anu dirangkepkeun teh diacungkeun bari kadenge manehna ngomong semu ngagorowok. Ceuk saha dewek mau piring 2? Yo, tempo. Tuh, hiji pan hiji. Eta mah mata waku bae anu teu beres. Tuluy kadenge deui wakubu ngomong. Teras kanu nyanda kantong keresek, disuhunkeun kasadaranana supados nyerenkeun kantong keresek ka petugas keamanan. Ngadenge wakubu ngomong kitu, Ki Arjuna ireng langsung nguliwid nyumput satukangeun jalma anu bayuh-yuh. Tuluy kadenge deui wakubu teh nyarita dina pengeras suara. Saterasna kanu ngaraos kapihapean kondangan kanggo kagegelan atanapi berkatna tiasa hubungan langsung sareng nini goah. Ulah melalui perantara. Margi dikhawatirkeun bilih ditukeran ku berkat palsu. Para mitra sadaya, sigana omongan wakubu teh harita kadengeun ku Aki Ganteng jeung Aki Rayud anu masih keneh panasaran sabab can menang berkat bawaeun ka imah. Atuh pok Aki Ganteng harita teh nyarita rada hariwus-wus. Dah. Kadenge teh ku si laing Rayud. Cek wakubu cenah urusan berkat mah kudu jeung nini goah. Ari tadi mah anu mere berkat teh si Rowi. Nyaho-naon manehna kana urusan berkat. Jeung deui sigana si Rowi teh teu percayaeun euy. Lamun urang duaan kapihapean kondangan. Tah, ayeuna mah urang nyangan akal. Kumaha carana sangkan urang menang berkat. Aki Rayud katempo ngahuleng, manehna mikir kumaha carana sangkan balik bisa ngajingjing berkat. Teu lila nyeh manehna seuri sigana mah boga ide. Tuluy harita teh pok manehna nyarita. Tadi teh cek wakumu cenah masalah berkat mah urusana jeung nini goah. Cing, kumaha upama nini goah urang rayu bae? Da mun teu salah mah cenah nini goahna teh rangda. Kenal cek ka nini Warsi? Ban manehna teh nini ganjen. Ngadenge Aki Rayud mere ide kitu, Aki Ganteng ngahuleng sajongjongan. Teu lila pok manehna nyarita. Yah, si laing mah rajeun mere ide siga kitu. Kumaha lamun nini goah teh tuluy nuturkeun urang? Da dewek ge nyaho. Nu jadi nini goah teh nyaeta nini Warsi. Anu bade kungsi ngabeledig wakubu. Aki Rayud katempo siga anu teu ieu ngarasa bingung. Manehna yakin ku cara kitu bakal mawa hasil. Teu lila harita pok manehna nyarita deui. Dong sieun-sieun. Masalah kitu mah kecil. Kan dewek tanggung jawab. Nya lamun sini nuturkeun mah urang mikeun we atuh ka Mbah Deni. Pan manehna ge sarua duda siga urang. Dijawab kitu ku Aki Rayud, Aki Ganteng teh unggut-unggutan tanda satuju. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun nini goah. Anu kabeneran harita nu dipercaya jadi nini goah teh nyaeta nini Warsi. Manehna keur sibuk ngatur kadaharan. Timimiti jang kaparasmanan nepikeun kajatah nu gawe kabeh diatur ku manehna. Dina pantogoa harita geus ronghok anu rek nganteur-nganteurkeun dahareun. Aya anu khusus purah nganteurkeun wedang pikeun aya gajaipongan, aya anu khusus purah mawaan dahareun jang kaparasmanan, malah aya oge anu tugasna teh purah ngasaan dahareun. Salep harita Aki Ganteng jeung Aki Rayud teh nyelenep kanu keur ngarayung hareupeun pantogoa. Maranehna duaan haben merhatikeun pamolah anu araya di dinya. Kadenge harita teh Aki Rayud ngaharewos ka Aki Ganteng. Nuh, ngademokna si lain. Itu dahareun. Mani loba gitu. Aduh, sigana lamun dewek ditunjuk jadi purah ngasaan, resep deui nya. Ngadenge Aki Rayud nyarita kitu. Aki Ganteng sisingkang kanu araya di dinya. Ku hayang-hayangna nempo dahareun anu sakitu lobana. Bre harita kumanehna katempo, tetela di jero goah teh rupa-rupa dahareun mani ngabarak. Wah, ieu mah hajat rongkah teh lain bohong. Eta wae dahareun. Huluh, mani loba kitu. Pokona aing kudu hasil mawa berkat jang ka imah. Kitu gerentes Aki Ganteng, bari matana teh gular-gilar nataan rupa-rupa dahareun. Ret harita katempo kumanehna, nini goah keur ngawadahan acar gurami kana piring lodor. Atuh, celak harita tina bibir Aki Ganteng teh aya nu ngecelak.
Para mitra sadaya, nu ngaryung hareupeun lawang goah nungtutan arindit ngantirkeun kadaharan. Anu aya harita teh tinggal Aki Ganteng jeung Aki Rayud. Luyu jeung rencana Aki Rayud rek ngarayu nini goah anu majar cenah teu kaop aya anu muji sok tuluy bae bager. Nu dipalar ku manehna sangka nini goah mere berkat jang bawaeun ka imah. Pok atuh harita Aki Ganteng teh nyarita satengah muji ka si Nini. Wah, si Nini mah untung euy. Bisa dipercaya jadi nini goah. Jadi hayang dahar naon bae oge lalu asa. Sigana unggal dahareun kabeh diasaannya. Para mitra sadaya, sigana Nini Warsih teh teuing salah denge, teuing kasinggung. Da ujug-ujug gantawang teh manehna nyarekan. Ngomong naon bieu teh kunyang. Ulang ajar pisan sia. Dewek mah tara ngamurah mareh seuri. Hayang dikieu sugan ya. Pelower harita nini goah teh ngabaledog Aki Ganteng ku Papais monyong. Pertuk harita Papais teh nanggal pisan kana cukang irungna. Waduh, wah, jadol teh. Kunaon dari sini nih? Dewek mah ngomong kitu so teh kataji ku sini nih. Pedah eta dipercaya jadi nini goah. Pedah eta meureun si Nini mah geus loba pangalaman dina urusan dahareun. Liuk harita nini goah teh ngaliek bari melong ka Aki Ganteng. Sarta teu kanyahoan, ceg manehna teh kana sisig, pelower dibabetkeun pas pisan kana sungut Aki Ganteng. Atuh para mitra. Harita teh plus. Sisig anu geus hideung teh para mitra. Harita abus kana sungut Aki Ganteng. Fih, jadol teh. Aing masih umur-umur asa kakara ya. Rasa sisig teh geuning pait peuheurnya. Cing rayun, acakan ku si laing dirayuna. Nyerah dewek mah euy. Aki Rayud anu kita diukur ngabandungan polah nini goah, manehna jadi panasaran, hayang nyaho kudu ku cara kumaha ngarayu eta nini-nini sangkan jadi bager. Nyeh harita Aki Rayud teh seuri tuluy pok nyarita. Ni, hinggana si Nini keur ngora mah loba kabogoh nanya. Eta we kanjeun ayeuna geus kolot oge, katempona teh loba keneh anu kataji ku si Nini. Ari si Nini dipuji ku Aki Rayud kitu teh, teuing salah harti, teuing salah denge. Da ujug-ujug ngagantawang nyarekan ka Aki Rayud. Penggeus gandeng lah sia. Bari nage kolot-kolot teu dipak maneh. Ngan ngurus bae hakaneun. Hari kaditu. Init. Dikitukeun ku si Nini, kelemes harita Aki Rayud teh nyelemes. Tuluy harita teh noel ka Aki Ganteng ngajak init ti eta tempat sigana mah rek badami deui. Para mitra sadaya, Aki Rayud jeung Aki Ganteng harita silih pelong barang nyaho Nini Warsih teh teu beunang dirayu kitu bae. Tuluy harita Aki Ganteng cumarita. Nah hanya Nini Warsih ayeuna mah teu bisa dirayu. Pan sasarina mah najan teu dirayu oge. Malah manehna anu sok ngudag-ngudag bae urang. Ngan tadi kadenge ku dewek omongan Nini Warsih teh teu nyambung. Manehna teh siga saliwang atawa salah denge kitu. Aki Rayud oge harita sapamadegan jeung Aki Ganteng. Nya, munguh deweknya salieur euy. Tadi teh ku dewek dipuji yen Nini Warsih teh keur ngorana loba kabogohna. Na ari jawabna teh majar dewek ngobongkeun bae dahareun. Nya sigana mah saliwang. Geus lah Ki Ganteng, moal bener. Urang ka hareup deui bae yuk. Ngadeuketan parasmanan. Koloyong duanana arinit muru tempat parasmanan. Tina pengeras suara harita kadenge wakuwu cacarita minangka nama pangumuman. Perhatosan. Aya sakedik ralat ka para tamu undangan anu katitipan amplop kanggo berkatna ulah nuhunkeun ka nini goah. Tapi kedah ngahubungi panitia anu tos ditunjuk. Nyaeta Abah Deni. Tong hilap kanu katitipan amplop upami bade nyanak berkat, kedah nyanak identitas fotokopi KTP sareng surat kelakuan baik. Ngadenge aya pangumuman kitu, Aki Ganteng jeung Aki Rayud silih pelong. Tuluy pok Aki Ganteng nyarita bari kerung. Kadenge teu ku si lain Ki Rayud.
Piraku kapihapean kondangan baik kudu mawa fotokopi KTP jeung surat kelakuan baik sagala. Aturan di mana eta teh? Ngong deui kadenge harita teh waku nyarita. Saterasna kanu katitipan kondangan, amplopna kedah langsung dipasihkeun ka panitia. Hiji amplop kengingna hiji berkat, teu kenging langkung ti hiji. Uleng Aki Ganteng jeung Aki Rayud harita teh pating haruleng. Tayoh nambah ngarasa bingung ari kudu masrahkeun amplop langsung ka panitia mah. Teu lila harita teh pok Aki Rayud nyarita. Wah, gawat kanya kieu mah ya. Boro-boro masrahkeun amplop batur, dewek sorangan ge. Kondangan teh ku amplop kosong. Jing Ganteng, kumaha nurutkeun pamikeun si lain? Nu ditanya harita teh teu buru-buru ngajawab. Katempo manehna ngahuleng, mikir-mikir neangan cara anu jitu. Beres ngahuleng pok Aki Ganteng teh nyarita. Geus ayeuna mah kieu bae. Urang meuli amplop, tong kaparang meulina 5 sewang supaya balik angka dibungku berkat. Aki Rayud katempo ungut-ungutan ngarasa satuju ku ide Aki Ganteng. Atuh satuluyna koloyong duanana teh arinit sejak rek neangan amplop. Teuing ti mana Aki Ganteng jeung Aki Rayud harita merenang amplop 5 sewang. Terus amplop teh ditarulisan ngaran-ngaran jelema anu kira-kira manehna inget. Sanggeus dirasa beres, tuluy duanana nyalamperkeun panitia khusus anu ditugaskeun pikeun ngaberkatan anu naritip kondangan nu dipercayakeun ka Abah Deni. Serog harita Aki Rayud ka hareupeun Mbah Deni bari mikeun 5 amplop. Mbah Deni, wayahna batur-batur dewek teu bisa datang. Tah ieu amplopna aya 5. Jadi benekatna oge kudu 5. Malah mun bisa mah tambahan hiji. Jatah dewek buruh kapihapean. Tuluy ditema ku Aki Ganteng anu sarua manehna ge mikeun 5 amplop. Sarua dewek oge kapihapean ku 5an. Jadi benekatna oge kudu 5. Terus tambahan hiji jang bawaun dewek buruh kapihapean. Ceg harita Abah Deni teh namparan amplop lobana 10 siki, bari dina hatena mah neuneun kacurigaan kanu duaan. Sabab manehna apal yen eta 2 jalma teh purah mapayan berkat ka unggal anu hajat. Oh, jadi si laing duaan kapihapean kondangan teh sarua ti 5-annya. Ke atuh daguan sakedeung. Dewek rek nyiapkeun heula berkatna nya. Lain deui ngarasa bungahna pikeun Aki Ganteng jeung Aki Rayud. Barang ngadenge Bah Deni rek nyiapkeun berkat. Duanana harita teh pating serengeh, kadenge pok Aki Ganteng nyarita. Tah, si teu burung hasil. Wah, kacipta euy. Urang bakal angka dibungku babawaan. Balik nama urang kana ojek bae nya. Tah, engke mayar ojekna ku berkat. Aki Rayud harita teh sapamadegan jeung Aki Ganteng. Nya, mas ni ripuh mawana. Nya kitu urang kana ojek bae, ameh teripuh di jalana. Nganya kitu, mun berkat geus katarima, ulah lila teuing di dieu. Bisi kanyahoan. Buru-buru bae urang neangan ojek. Tah, engke dipudak nama di imah. Caturkeun Abah Deni, sanggeus narima amplop nu lobana aya 10. Manehna harita teh nguliwit ka tukang, reg eureun deukeut tempat ninigoah. Keheula, aing mah asa teu percaya mun maranehna duaan kapihapean kondangan teh. Dasahan rek percaya ka jelema karitu. Penasaran aing mah. Hayang nyaho cing, amplop teh aya eusian tante. Keneh dibarukaan, amplop teh dibacaan ngaran-ngaranna. Nu ieu Abah Abu. Ha, nya naha Bah Abu kondangan teh mi HP ongko. Pan tadi manehna aya di dieu, malah milu nyepsi sagala. Berewek amplop teh disoek tungtungna. Breh katempo ku Bah Deni di jero amplop teh aya kertas anu dilipet-lipet. Tuluy kertas teh dikaluarkeun bari saterusna dibaca. Kieu unina teh. Ngiring bingah. Punten kondangan teh nembe tiasa masihan amplopna bae. Manawi artosna mah engke bae diweselkeun. Nu ngiring bingah Bah Abu. Uleng harita Bah Deni teh ngahulang tuluy ngomong jero hate. Lah kadalah teu nyalahan panyangka aing teh. Tetela Aki Rayud jeung Aki Ganteng teh ngabarohong. Awas bes ya, ku aing mah diberena ge berkat palsu. Cek deui Bah Deni teh kana amplop nu sejena tuluy disoek hayang nyaho eusina. Breh teh aya kertas nu dilipet-lipet siga dina amplop anu ti heula dibuka. Tuluy tulisan teh dibaca unina kieu.
Kanu kagungan hajat, punten abdi teu tiasa dongkap, kumargi ayeuna teh nuju aya acara di balai desa. Mung perkawis eusi amplop mah, kusim kuring, ngahaja di piwarang dicanak kunu katitipan. Sareng upami tiasa, berkatna pasihan 2. Wassalam Ayah Rojali. Ulang harita bah Deni teh ngahulang, tuluy manehna ngomong jero hate. Wah, tete lah ieu mah sigana teh jijieunnan. Cing, amplop nu ieu naon ieu? Harita bah Deni teh muka amplop nu hijina deui, anu tetela nu ieu mah eusina rada kandel. Tuluy amplop teh disoek, brai dibuka anabreh teh, dieusian ku kertas koran anu dilipat-lipat. Para mitra sadaya, sakabeh amplop nu jumlahna aya 10, kubah Deni dibukaan hiji-hiji, tetela eueuh hiji oge anu aya duitan. Atuh manehna teh gogodeg bari kekecrek. Aduh, nah atuh ieu mah kalakuan si Rayud jeung si Ganteng. Ampun teuing, geus teu euleum-euleum. Awas ya, ku aing rek dibahanan berkat palsu. Cek bah Deni harita teh bari tuluy manehna neangan kantong keresek kurut wawadahan. Sanggeus kantong keresek kumpul aya 10 anu ukuranna beda-beda. Harita unggal kantong keresek teh dieusian naon ku hanteu anu sakirana teu bisa didahar. Ya, Ki Rayud, Ki Ganteng, mangga nyangakeun kagegelan. Lumayan lah, kanggo tuangeun ririwa. Itu cek bah Deni teh para mitra, bari harita teh sup unggal kantong keresek teh dieusian runtah daun kangkung. Sarta satuluyna sakapanggih naon bae anu aya di dinya diabus-abuskeun kana jero kantong keresek. Sanggeus jejeg aya 10, harita kantong keresek teh diasupkeun kana jero kardus. Atuh lumayan berat oge, barang dipangku bah Deni oge nepikeun ka moyongkod. Wah, berat ya. Lumayan hop tah sia. Digawean ku aing. Tuluy koloyong harita bah Deni teh muru ka tempat Aki Rayud jeung Aki Ganteng nu kasampak harita teh manehna keur narongton jaipongan. Barang nempo bah Deni datang bari monggo kardus. Harita Ki Ganteng jeung Aki Rayud teh pating caruringhak. Tah si teu aun mah pan di berdekatan. Wah, tetela cara urang gitu pisannya. Cek Aki Ganteng harita teh bari tuluy muru bah Deni. Dituturkeun ku Aki Rayud anu sarua manehna oge gura-giru harita teh muru abah Deni. Sanggeus gok pajonghok, tuluy Aki Ganteng nanya ka bah Deni. Ieu teh berdekat yang kami duaan teh lain? Ditanya kitu bah Deni ngajawab. Nya tah, ku dewek teh geus dipangusahakeun ieu. Berkat teh kabehna aya 10. Jadi 5 sewang. Aki Rayud 5, tah Aki Ganteng 5. Ngan kahade ye kudu anyog kanu hakna. Ulah nepikeun kadihakan ku sorangan. Ngaranna nu kitu teh korupsi berkat, nyaho. Atuh duanana nyaeta Aki Ganteng jeung Aki Rayud lain deui ngarasa bungahna, barang nyaho maranehna harita teh diberkatan 5 sewang. Ngan teu lila Aki Rayud tuluy tumanya. Ke, tadi dewek teh pesen berangkat teh 5. Men tadi tambahan hiji, jadi genep. Anu hiji nama eta teh jatah dewek, buruh katitipan amplop. Ditanya kitu harita bah Deni teh langsung morongos. Teu bisa euy. Pan silaing mah tadi geus parasmanan len. Jadi teu boga hak pikeun narima berkat. Ieu berkat teh khusus pikeun anu nitipkeun amplop. Karti diomong kitu harita nu ngajawab teh Aki Ganteng. Nya geus teu nanaon lah sakieu oge. Nu penting mah dewek bisi katanyaan kuno nitip kondangan. Kumaha teh lamun teu dibere berkat, meureun disangkana duit kondangan teh teu dibikeun. Sok adieu ku dewek dibagi 2. Song harita kardus wadah berkat teh ku abah Deni dibikeun ka Aki Ganteng. Kulantaran kardus teh pinuh ku eusi anu sakitu beratna. Pananed harita karasa berat ku Aki Ganteng. Wah, aduh. Berat tinggi berkat teh. Sigana eusina loba pisan. Aduh, nuhun pisan ya Bah Deni. Tetela Bah Deni bener-bener bertanggung jawab kana tugas. Ditugaskeun salaku seksi berkat. Jadi dina mere berkat oge bisa ngabungahkeun kondangan. Ya, Rayud tah. Silaing 5, dewek 5. Harita berkat teh dibagi 2. Aki Rayud 5 kantong jeung Aki Ganteng 5 kantong. Luyu rejeng babadamian tadi. Yen lamun geus menang berkat ulah lila-lila aya di dinya.
Sabab angkehan maranehna lamun lilateng di dinya bisi kanyahoan. Anu sok padahal amplop teh kabeh oge kubah Deni geus dibukaan, tur tanyaho amplop teh kabeh oge eueuh duitan. Tulila atuh harita Aki Ganteng jeung Aki Rayud tuluy permisi rek balik majar nama cenah rek mikeunan berkat kanu nitip kondangan. Aduh, dewek teh lain kurang sono ieu Bah Deni. Ye dewek jeung Ki Rayud ayeuna rek balik. Rek mikeunan berkat kanu hakna. Nyaeta kanu nitipkeun amplop ya. Sing percayanya. Cek Aki Ganteng harita teh bari ngajak sasalaman ka Bah Deni. Tuluy ditema ku Aki Rayud. Nya nua dewek ge, ieu ngahdutkeun nuhun pisan ya. Abah Deni salaku seksi berkat geus bisa nyumponan paminta dewek. Da ieu berkat ku dewek rek langsung dibikeun kanu hakna. Nyaeta kanu nitipkeun amplop. Ayo atuh Bah Deni ya, hatur nuhun ya. Sanggeus dimanggakeun koloyong Aki Rayud jeung Aki Ganteng harita arindit. Telila harita maranehna teh geus aya sisi jalan, tuluy harita teh nyalukan ojek. Weh, ojek, jang, ojek. Harita tukang ojek teh anu kabeneran aya duaan, langsung bae nyalampeurkeun ka Aki Ganteng anu harita nyalukan maranehna. Ieu wayah nanya, dewek jeung batur dewek anjeurkeun. Kulantaran tukang ojek ti isuk jeput can meunang muatan, harita manehna teu loba tatanya. Aki Rayud jeung Aki Ganteng harita teh tuluy naraek kana motor. Gerung, gerung, harita dua motor teh. Mesinna digerang gerung, geleuyeng maju, muru kakulonkeun, luyu jeung pamenta Aki Ganteng. Teu sabaraha lila, harita dua motor teh geus anyog kanu dituju, nyaeta di parapatan jalan. Anu engkena mah mun rek balik ka lembur teh, Aki Ganteng jeung Aki Rayud kudu naik mobil padesaan. Reg atuh harita dua motor teh eureun, tuluy Aki Ganteng jeung Aki Rayud jerat jerut tarurun. Sanggeus kitu kadenge Aki Ganteng harita cumarita. Tah, jang. Wayahna ye, kulantaran dewek teu boga duit, jadi ongkos ojek teh kumaha lamun diganti ku berkat. Daek teu, wayahna ye, da dewek teu boga duit. Tukang ojek harita teh manehna ngahuleung sakedeung tuluy beungeutna ka tempok kerung. Teu lilapok manehna nyarita. Je, kumaha sih Bapak teh? Dewek mah ya saumur-umur can kungsi. Aya jelema tumpak ojek mayarna ku berkat. Dewek mah butuhna ge duit. Diomong kitu harita Aki Ganteng teh langsung bae nemalan. Yeuh jang, ieu berkat teh lamun diduitkeun mah aya meureun kana 50 ribuan mah. Sok aya acakan jingjing, sakieu beratna. Eusina ge geus pasti loba. Tuluy song harita berkat teh dibikeun ka tukang ojek. Ku tukang ojek harita teh langsung ditampanan. Nyawe berkat teh sakitu beratna. Sigana lamun bener teh mah eusina loba, meureun lamun diduitkeun mah aya kana 50 ribuanana. Tah, bising si laing hayang duit, ieu berkat ulah dibawa ka imah. Jual bae ka saha? Anu kira-kira butuh dahareun. Najan hatena teu pati panuju tukang ojek teh akhirna mah narima oge. Dadalah di kumaha najan keukeuh menta duit oge, ari Aki Ganteng teu bogaeun duit mah, pamohalan manehna teh bakal dibere. Atuh pon kitu deui Aki Rayud. Manehna oge sarua muruhan tukang ojek teh ku berkat. Sanggeus berkat ditarima, tukang ojek nu duaan harita teh gura-giru balik deui muru ka pangkalan. Sedeng Aki Rayud jeung Aki Ganteng, harita maranehna muru heula tempat anu ieuh, bari mikir-mikir kumaha carana bisa balik ka lembur, sabab maranehna teu boga jang ongkos balik. Satuluyna kadenge harita Aki Rayud nyarita. Ki Ganteng, urang teh bari nungguan mobil. Kumaha lamun urang ngiuhan bae heula? Jeung deui beuteung dewek mah geus lapar deui. Urang dahar berkat bae yuk. Ngadenge pangajak Aki Rayud kitu, Aki Ganteng harita manehna nganyakeun. Nya hayu atuh, dewek geus sarua lapar ieu teh. Geus lah balik mah kumaha engke? Da mobil padesaan mah loba keneh. Geus ongkos mah kumaha cek dewek. Siga tadi we atuh, supirna kurang bere berkat. Sanggeus kitu koloyong duanana harita teh muru tempat anu ieuh. Tempat anu dituju nyaeta hiji saung anu aya sisi jalan. Sanggeus anyog ka saung, gukgek duanana dariuk dina dipan. Tuluy berkat anu tinggal opat siki sewang teh, harita ditunda dina eta dipan. Aduh, kabeneran ya? Beuteung dewek geus lapar kieu. Pas mudak berkat, waduh, pokona mah huhuy. Cek Aki Ganteng bari harita teh ceg kana kantong kresek anu warna hideung. Tuluy ditema ku Aki Rayud, anu sarua manehna ge keur ngarasa lapar. Nya dewek geus lapar ya. Aduh, teteh lah urang duaan teh cerdas pisan ya dina soal tipu menipu.
Cingan sok ngaki ganteng heula buka. Eusina naon dah? Nya lah, cingan dewek hayang nyaho ye. Eusina sarua teh jeung nu si lain. Kresek, kresek, kresek. Harita kantong teh dibuka, sorana mani kekeresekan. Barang dibuka breh katempo, dina jero kantong keresek teh, mimitina aya tapas kalapa. Wah, mending tapas kalapa euy. Oh, ieu mah tutupna meureun. Ngahaja make tapas kalapa, ambeh eusina henteu maruragan. Cing ieu. Kana naon ieu? Sanggeus tapas kalapa dikaluar-luarkeun, katempo ku aki ganteng, dina eta kantong keresek teh aya runtah daun kangkung. Loh. Geuning runtah daun kangkung. Wah, buah-buah ya. Cing, panasaran. Ek dibuka deui jerona. Tuluy daun kangkung teh dibijil-bijilkeun tina kantong keresek. Beak daun kangkung breh harita dina kantong keresek teh, katempo ku manehna aya cangkang suuk manis loba-loba. Kuleng harita aki ganteng teh ngauleng. Teu lilapok manehna ngomong ngagerendeng. Teu salah ieu Abah Deni mere berkat teh. Ieu mah berkat nu ieu meureun salah nyokot. Ke cing ek mukan hiji deui na. Tuluy cagi harita aki ganteng teh nyokot teh berkat nu sajena. Tuluy dibukaan ku manehna anu tetela eusina teh saruah jeung nu tadi. Mimitina tapas kalapa, tuluy hanapna runtah daun kangkung, jeung panghanapna deui cangkang suuk. Lempok kajadian kitu aki rayud oge manehna milu ngahuleng. Tambah panasaran tuluy manehna oge mukaan berkat anu jatah manehna. Cingan anu dewek rek di muka ieu nu ieu. Keresek. Harita aki rayud teh mukaan eta kantong keresek, sora kekeresekanna teh mani tarik. Barang dibuka, ana breh teh katempo ku manehna aya lamak rabig. Ini lamak butut ieu teh. Kurut samping saha ieu nya? Oh, ieu mah tutupna meureun. Eusina mah tacan kaguar. Tuluy harita lamak teh dikaluarkeun, breh katempo hanapeun lamak teh aya sapatu butut. Sapatu butut anu geus sabelah teh eueuh talian. Sigana mah kurut sapatu hansip. Aduh, ini sapatu. Wah. Boa-boa ya. Urang duaan teh geus ditipu ku Bah Deni. Wah, kurang ajar dah Bah Deni. Tetela urang duaan geus ditipu. Tapi keke cing panasaran ieu hanapeun sabatu aya naon ieu? Tuluy harita sapatu teh dikaluar. Barang geus dikaluarkeun sapatu, breh katempo ku aki rayud, dina jero kantong keresek teh aya gelung manis sagede ban Vespa. Sigana eta gelung teh gelung nini-nini sabab katempo loba huisan. Wah, geuning eusina teh gelung. Waduh, tetela bener-bener ieu mah ya. Urang geus ditipu ku Bah Deni. Aduh, kumaha carana ieu lamun geus kieu? Boa-boa anu tadi dibikeun ka tukang ojek oge eusina sarua nya. Aduh, urang bakal batempuhan ya. Kumaha ieu ki ganteng lamun geus kieu? Nu ditanya harita teh keur ceuleumeut, nempuan berkat anu keur dibuka ku aki rayud. Wah, nyaan ye. Urang geus ditipu meleg-meleg dah ku Abah Deni. Ngan kumaha nya? Ari ku urang erek dipapaikeun di ka ditu, bisi kanyahoan amplop teh amplop kosong. Mana kieu oge meureun, peda amplop urangna amplop kosong, jadi diberena teh berkat palsu. Geus aya mah kieu bae, mending balik we lah. Aduh, rek balik kumaha ieu teh? Pan urang teh boga jang ongkos. Geus lah teu boga ongkos mah gampang. Urang bayar we ku sasadu. Tetela para mitra aya paribasa melak cabe moal jadi bonteng, melak bonteng moal jadi cabe. Harita aki rayud jeung aki ganteng teh geus nyieun kagorengan ku cara ngaku-ngaku katitipan kondangan anu maksudna supaya menang berkat. Ngan kulantaran kondanganna teh make amplop kosong, atuh berkatna oge harita diberena teh berkat palsu. Atuh harita duanana kacida madenghelna. Boga niat hayang mawa berkat ka imah, tapi tetela maranehna teh dibere berkat palsu. Antukna duanana harita ngoloyong, arindit maksudna mah rek balik ka lemburna. Dalila teuing didinya bisi dipapaikeun ku tukang ojek anu tadi sarua dibere berkat palsu.